warahmatullahi wabarakatuh. Tepang deui sareng simkuring Nirwan Apandi dina pangajaran basa Sunda. Masih dina materi narjamahkeun minangka neraskeun hanca materi narjamahkeun anu parantos dipedar dina video pembelajaran sate acana. Materi anu kahiji nyaeta paribasa tarjamahan. Kumekarna ilmu pangaweruh jeung teknologi, paribasa nu kiwari dipake ku urang Sunda teh aya nu dijieun dina basa Sunda, tapi aya oge nu meunang narjamahkeun tina basa deungeun. Upamana wae tina basa Inggris, Arab, Walanda, Indonesia, Jawa, Portugis, jeung bisa jadi aya deui tina basa-basa sejenna. Sangkan leuwih eces titenan sawatara paribasa tarjamahan tina basa deungeun di handap ieu. Anu kahiji aya paribasa tina basa Indonesia, nyaeta aya hurang handapeun batu atanapi ada udang di balik batu. Lajeng kawas cai dina daun tales atanapi saperti air di daun talas. Eta paribasa tina basa Indonesia. Salajengna paribasa tina basa Arab, nyaeta nu sabar kakasih Gusti. Tanapi inaloha ma'asyobirin. Sareng nyaah kalemah cai sabagian tina iman. Atanapi hubul waton minal iman, sareng kabersihan sabagian tina iman, atanapi anadofatu minal iman. Eta paribasa tina basa Arab. Salajengna aya paribasa tina basa Inggris, nyata waktu sarua jeung duit, atanapi time is money. Sareng lamun aya kahayang tangtu aya jalana, atanapi where there is a will there is a way. Eta paribasa tina basa Inggris. Salajengna aya paribasa tina basa Jawa, nyaeta Adam lali tapel, atanapi poho kawiwitan atawa asal usul. Sareng adu telu ampar tiga, atanapi nu boga perkara atawa jual beli diriungkeun. Sareng iwak nantang sujen, tanapi jalan nu nyampeurkeun pibahayaeun. Eta sababaraha paribasa anu dicanak tina basa deungeun. Salajengna aya pangjembar basa. Dina kamekaran sastra Sunda, karya sastra anu meunang narjamahkeun tina basa asing teh can loba kawas dina sastra Indonesia. Pangarang anu biasa narjamahkeun ge bisa diitung ku Ramo. Sastra Sunda tarjamahan mah lolobana dina wangun carpon. Sanajan aya oge dina wangun sajak jeung drama. Aya sawatara carpon tarjamahan tina basa asing kana basa Sunda. Eta carpon tarjamahan teh dimuat dina majalah Cupu Manik, di antarana wae carpon Keteg Jajantung anu ditarjamahkeun ku Atep Kurnia anu judul aslina The Telltale Heart karya Edgar Allan Poe. Sareng carpon Haji Murod anu ditarjamahkeun ku Atep Kurnia jeung H.W. Setiawan anu judul aslina Blind Owl Bab Ekur tahun 1837 karya Sadeg Hedayat. Lajeng aya Ngulampreng anu ditarjamahkeun ku H.W. Setiawan anu judul aslina Adventure karya Sherwood Anderson. Sareng aya Manuk Kolibri nu nyorang usum tiis ditarjamahkeun ku H.W. Setiawan anu judul aslina The Hummingbird That Lived Through Winter
karya William Saroyan. Lajeng aya deui ngaranjah anu ditarjamahkeun ku H.W. Setiawan anu judul aslina Lut, karya Nadine Gordimer. Lajeng aya Ucing Hideung anu ditarjamahkeun ku Yuliana Mustafa anu judul aslina teu disebatkeun, ieu karya ti Edgar Allan Poe. Salajengna aya Ahli Nujum anu ditarjamahkeun ku Surya Disastra anu judul aslina teu disebatkeun, ieu karya ti Edgar Allan Poe. Salajengna aya Nu Lintuh jeung Nu Begang anu ditarjamahkeun ku H.W. Setiawan tina judul aslina Leon and Fate, karya ti Anton Pavlovich Chekhov. Sareng anu pamungkas aya Kevi Bancakan anu ditarjamahkeun ku Atep Kurnia anu judul aslina Kevi's Birthday Treat, karya Wole Soyinka. Lian ti carpon-carpon tarjamahan anu dimuat dina majalah Cupu Manik, aya oge novel jeung kumpulan carpon anu geus dicitak jadi buku. Novel tina basa asing ge geus aya anu ditarjamahkeun kana basa Sunda, di antarana wae The Scarlet Pimpernel karya Baroness Emuska Orci ditarjamahkeun kana basa Sunda jadi Kembang Beureum anu eusina ngeunaan kaayaan dina zaman Revolusi Prancis. Aya oge antologi carpon karya Guy de Maupassant anu judulna Boule de Suif. Ku sastrawan kritikus ieu teh dianggap karya Guy de Maupassant anu panghadena. Eusina nyaritakeun kaayaan dina zaman Perang Rusia Perancis dina taun 1870 dugi ka 1871. Munggaran dipublikasikeun taun 1880 dina kumpulan carpon Les Soeurs de Medan. Ayeuna geus disundakeun ku Duduh Durahman, judulna jadi Si Demplon. Lianti eta aya oge novel nu judulna Saija Multatuli meunang nyundakeun R.T.A. Sunaria, judul aslina mah nyaeta Max Havelaar karya Multatuli. Eusina ngagambarkeun kaayaan di Banten Kidul zaman Walanda anu loba rahayat dikaniaya diperdaya nu pohara ku pihak pamarentah akibat tina politik jajahan. Nya dina eta roman aya nyelap lalakon tragis Saija jeung Ina nu henteu nepi ka cacap silih pika cinta kulantaran jadi korban politik jajahan tea. Aya oge novel Pependeman Nabi Sulaiman anu ditarjamahkeun ku Muhammad Amri tina judul aslina mah King Solomon's Mine, karya Rider Haggard. Lianti eta aya oge novel Si Kabayan Jadi Dukun anu alur caritana meunang nulad tina naskah drama Le Médecin Malgré Lui karya Molière. Lianti carpon jeung novel aya oge naskah drama anu judulna Gandrung New York, saduran bebas Rosid E. Abi tina naskah New York in Tondo, karya Marcelina Argana Jr. Ieu naskah teh kungsi jadi naskah pilihan dina Festival Drama Basa Sunda atanapi FDBSP Jawa Barat anu dialpukahan ku Teater Sunda Kiwari dina taun 2013. Sabalikna tina basa asing kana basa Sunda aya oge karya sastra Sunda anu ditarjamahkeun kana basa Indonesia, upamana kumpulan carpon Dua Orang Dukun karya Ayip Rosidi anu eusina 10 carita pondok beunang narjamahkeun tina basa Sunda anu ditulis ku pangarang Sunda antara tahun 1830 dugi ka 1860-an.
Sakitu materi anu tiasa kusim kuring dipedar, mudah-mudahan sadayana materi anu kusim kuring dipedar tiasa ngartos. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.